1, 2, mulai. Kata-katilu murtad sareng babagianana. Seueur pisan jalmi anu gagampangan dina cariosan sareng padamelan sehingga ku eta cariosan sareng padamelan lanjana ngarasa teu dosa. Seueur padahal tiasa janten ku eta cariosan anu dicarioskeun teh sareng padamelan anu dilakonan teh eta tiasa ngaluarkeun tina keimanan tegasna anjeunna jadi jalma anu murtad. Margi teterang kada ilmuna. Ai murtad eta kabegi tilu. Hiji murtad patekadaan, 2 murtad padamelan, 3 murtad cariosan. Naon anu dimaksud ku murtad teh? Murtad teh kaluar tina agama Islam. Tah murtad teh kabagi tilu. Hiji murtad patekadaan. Murtad patekadaan teh urang nekadkeun urang pina agama atau kumaha we. Ya contohna murtad patekadaan teh. Hiji mangmang kana ayana Allah, ayana Rasul, mangmang kana Al-Qur'an, kana ayana dinten kiamah, kana surga, kana neraka, kana ganjaran, kana siksaan, sareng kana celana anu tos rempug para ulama kana bakal ayana. Tah urang mangmang kana ayana Allah. Allah teh aya teh nya. Eueuh ketang, aya ketang, tah teh murtad nekadkeun kitu teh. Tetapi mangmang kana ayana Rasul. Mangmang urang kana ayana Rasul sami murtad. Tetapi kana Al-Qur'an, kana dinten kiamah, kana surga, kana neraka, kana ganjaran, kana siksaan sareng sajaterasna anu tos rempug para ulama kana ayana eta nu tadi. 2 nekadkeun teu aya salah sahiji sifat Allah anu tos disebutkeun ayana ku para ulama. Hugo eta teh tos aya sifat Allah teh tos disebutin ku para ulama. Kalah urang teh yakin eta ayana. Murtad eta teh. Eta teh nya. Tilu manteskeun sifat Allah anu pasti bersih tina eta sifat sapertos dekatkeun Allah teh jirim, jisim, atanapi jentul. Urang teh nganggap Allah nekatkeun Allah teh eta gaduh bentuk, gaduh jentul atanapi jisim. Murtad eta teh. 4 ngahalalkeun perkara anu haram anu tos rempug sareng tos dikanyaokeun dina agama kalawan jelas haramna sapertos ngahalalkeun kana zina, maling, yang dosa dan seterusna. Nu kaopat teh contoh murtad patekadaan teh ngahalalkeun perkara anu haram anu tos rempug sareng tos dikanyaokeun dina agama kalawan jelas sapertos ngahalalkeun kana zina, maling, tos puguh maling teh dosa. Kalah nikadkeun halal maling teh. Eta teh nya. Murtad Eta teh. 5 ngaharamkeun perkara anu halal anu tos rempug sareng tos dikanyakeun dina agama kalawan jelas kahalalanana sapertos jual beli, nikah dan seterusna. Nu kalima murtad patekadaan teh ngaharampan perkara anu halal anu tos rempug sareng tos dikanyakeun dina agama kalawan jelas kahalalanana teh sapertos jual beli, nikah dan seterusna.